Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Kabur gara-gara bangbung hidung di kuburan. Ki kumaha sih bisa nepikeun ka kitu? Ya namanya juga di kampung di pedesaannya, lamun misalkan aya nu maot sok mangajikeun di tengah leuweung awi ge. Karena naon nu boga duit mah sok mangajikeun sabaraha eta 12 juta kadangnya. Tah ieu teh caritana teh si Sandi ieu teh milu set ngaji di dinya. Begitu ngaji di dinya, si Kiki baturna anu tadina ngabaturan peurih beuteung nek ninyu heula mie ka imah balik heula manehna tinggalin di kebon awi. Padahal ieu tekun kanu ibadahna rajin. Keur ngaji we cecelengkeungan heuh mimiti angin, hujan gerimis, rada aya kilat. Begitu manehna nempo ka dinya, ningali kuburan di hareup keur maloba kembangan siga nu ngob-ngoban. Ngob 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 ngob. Disangkana mayit nek bijil. Manehna luncat. Duak. Bangku nepikeun katobros, termos palarupus lumpatan. Diadu jeung si Kiki nu geus nyieun mie. Jebret aya naon? San, maneh kan rajin kanu ibadahna tekun. Itu nek bijil cenah nya. Naon? Mayit cenah. Ah, maknya cenah. Pas ditempo kadinya hayu urang tempo bebarengan. Sing horeng mah bangbung rangaek. Nu ti beurangna kakubur. Hayang bijil embron. Ngob 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 gleber teh. Tuh bangbung sia mah sok aya-aya wae sok nyieun pi genjleungeun wae. Mentak ulah padu lumpat wae eta termos palarupus naon nya akibat naon? Akibat hate teu tenang. Jadi sieun ka sieunna gede, tah ulah sampai nepi ka kitu.